Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji bisurutil iktidai anu tetep ieu pasal buat martelakeun pirang-pirang syarat ngamakmum. Yajibu wajib ala kuliman kasaban-saban jalma sholat anu sholat ieu man muktadian halna berjamaah bi Jumatin dina sholat Jumat au goeriha atawa dina salianti itu Jumat naon sab'atu umurin 7 pirang-pirang perkara ahaduha ari anu kahiji natina itu sab'atun eta alla yataqaddama ulah miheulaan saha al makmum al qaimu anu ngadeg itu makmum awil qaidu atawa anu diuk itu makmum awil mutaji'u atawa anu nyangigir itu makmum awil mustalqi atawa anu nangkarak itu makmum ala imamihi ka imamna itu makmum al muttasipu anu kasipatan itu makmum biwahid ku salah sahijina min haulail arba'i tina itu anu opat pal jumlatu mangka ari sakabehna eta sita asyarota 16 pil mauqifi dina tempat cicingna pil makani tegesna dina tempatna aladi anu waqopa ngadeg itu makmum alaihi luhureun itu ladi wala taduru sareng henteu madarat naon musawatuhu nyarua anana itu makmum ka imam likaoniha karena buktina itu musawat eta tukrohu dimakruhkeun itu musawat wata putus sareng porot naon padilatul jamaati padilahna berjamaah wahia sareng ari itu padilatul jamaah eta asab'u 7 wal isruna sareng 20 darajatan tina arah-arah darajatna aya salatan tegesna salatna wal ihrami sareng dina takbiratul ihram payahrumu mangka haram naon taqaddumu ihramihi miheulaan kana takbiratul ihramna itu imam ala ihrami imamihi kana takbiratul ihramna imamna itu makmum bal tubtilu balik tanga batalkeun naon al muqaranatu ngabarengan watamna sareng nyegah itu muqaranah minal in iqodi tina jadina berjamaah ida kanat di mana-mana kabuktosan itu muqaranah tapil ihrami dina takbiratul ihram walau sakan sanajan kabuktosan itu muqaranah eta mangmang payajibu mangka wajib naon ayyata akhoro ngahirkeun naon ibtida'u taharrumil makmumi ngamimitian takbiratul ihramna makmum antama mitaharrumil imami tina sampurna takbiratul ihramna imam yakinan kalawan yakin a'dhonan atawa sangkaan apa damaedah kendalika kana itu yajibu saha atiyatu syekh atiyah wa tukrahu sareng dimakruhkeun itu muqaranah ayil muqaranatu tegesna ngabarengan pi goerihi dina salianti itu ihram ayil ihrami tegesna dina salianti takbiratul ihram minas salami nyatana maca salam wal ab'ali sareng pirang-pirang pagawean wata putus sareng porot naon padilatul jamaati padilahna berjamaah bima dina perkara korona anu ngabarengan itu makmum al imama ka imam pihi dina itu pakot ngan sakikituna paida korona mangka di mana-mana ngabarengan itu makmum huka itu imam piruku'i dina ruku masalan umpamana kana mangka kabuktosan itu makmum eta karuku'i faddi karuku'il faddi sapertikeun rukuna jalma anu munfarid
bihilapi goeri kalawan perbeda salianti itu ruku kasujudin sapertikeun sujud pasabaun mangka ari padilatul jamaah eta 7 wa isruna sareng 20 alias 27 apada maedah kendalika kana itu kawal saha atiyah tu syekh atiyah illa ta'mina angin mukoronah dina maca amin fa innal mukoronata mangka sanyana ngabarengan pihi dina itu takmin eta mandubatun anu disunatkeun wayah rumu sareng haram naon taqaddumuhu miheulaan itu makmum ayil makmumi tegesna makmum alal imami ka imam biruknin ku hiji rukun pakliyin anu bangsa pagawean itu rukun tamin anu sampurna itu rukun kaana roka'a sapertikeun lamun ruku itu makmum waropa sareng cengkat itu makmum wal imamu sareng ari imam eta qaimun anu ngadeg watab tulu sareng batal itu salat ais salatu tegesna salat bitaqaddumi kusabab miheulaan alaihi ka itu imam biruknaini kudua rukun pakliya ini tegesna rukun bangsa pagawean 2 walau goero tawilaini sanajan kabuktosan itu ruknain eta salianti anu panjang 2 karukuin sapertikeun rukuwa tidalin sareng sapertikeun itidal wata kodumu sareng ari miheulaan bihima ku itu ruknain eta yukosu dikiaskeun itu taqodum pitaswiri dina ngajadikeunana watam sili sareng dina nyontoanana bima kana perkara yati anu datang itu ma pita akhuri dina tingaleun bihima kana itu ruknain hilapan halna nyulayaan lil iraqiyina ka ulama bangsa Iraq kabeh pa innahu mangka sanyana itu iraqiyin eta masalu nyontoan itu iraqiyin dalika kana itu taqaddum bima kana perkara idarokaa di mana-mana ruku itu makmum qoblal imami dina samemehna imam palama aroda mangka samang-samang sanga maksud itu imam ayar ka'a kana ruku itu imam ropa'a mangka cengkat itu makmum palama aroda mangka samang-samang sanga maksud itu imam ayar fa'a kana cengkat itu imam sajada mangka sujud itu makmum wahwa sareng ari itu at-tamsil eta tamsilu dhaifin contoh anu lemah falayasihu mangka henteu sah naon kiasut takhallupi ngiaskeun manderian alaihi ka itu imam fa innahu mangka sanyana itu makmum eta taqaddumun miheulaan itu makmum biruknin ku hiji rukun pakot ngan sakikituna apada maedah kendalika kana itu kaul saha atiyah tu syekh atiyah wa kada sareng eta tetepnya kitu sapertikeun taqaddum at-ta'akhuru ari tingaleun aya takhallupu tegesna tingaleun anhu ti itu imam ayil imami tegesna ti imam bihima ku itu ruknain biruknaini tegesna ku 2 rukun pakliyaini anu bangsa pagawean itu 2 nana walau goero tawilaini sanajan kabuktosan itu ruknain eta anu salianti panjang 2 kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu ma kaan ibtada'a sapertikeun lamun ngamimitian saha imamuhu imamna itu makmum huwiya sujudi kana turun sujud wa huwa sareng ari itu makmum tapi kiamin tetep dina ngadeg lil kiroati karena maca Fatihah ligoeri udrin karena teu aya udur min jumlatil udri anu tetep tina sajumlahanana udur al jahli tegesna bodo wa nisyani sareng poho wa goeri hima sareng salianti itu jahli sareng nisyan wa ta'akhuru sareng tingaleun bi aksaro kunu leuwih loba min salasati arkanin tibatan tilu pirang-pirang rukun tawilatin anu panjang itu rukun
Pala yu'addu mangka ulah dihitung-hitung minha tina itu arkan naon al-i'tidalu i'tidal wal julusu sareng calik baina sajdataini antara sujud dua li annahuma karena sanyana itu i'tidal sareng julus eta qasironi anu ponok duanana lahu karena itu udrin ayil udri tegesna karena udur. Wasaniha sareng ari anu kaduana tina itu sab'ah eta ayya lama kudu nganyahokeun itu makmum binti kolati imamihi kana pundah pindahna imamna itu makmum liyata makana karena supaya kongang itu makmumin mutabaatihi tina turut ka itu imam biru yatin kuningali lahu ka itu imam liba di sopin atawa ningali karena sapalihna jajaran au bisimain atawa kungupingkeun li sautihi kana sorana itu imam au sauti mubaligin atawa kana sorana jalma anu nganepikeun kana sora imam sikotin anu kapercaya itu mubalig baligin tegesna jalma anu nganepikeun kana sora imam akilin tur anu berakal itu balik muslimin tur anu islam itu balik adli ru'yatin tur anu adil ningali na itu balik ingkana lamun kabuktosan itu mubalik eta ghairu musallin salian ti jalma anu salat palayak pimangka teu cukup saha asobiyu budak wal pasiku sareng jalma anu pasek ila in waqa'a angin lamun tumiba fil qalbi dina jero hatena naon sidukuhuma ngabenerkeunana itu sobi sareng pasek apa da maedahkeun dalika kana itu kaul saha Atiyah tu Syekh Atiyah wasalisu wallahu a'lam bissawab.